ieu. Amin. Sing surano andasanana. Sing surano bimbinganana. Amin. Pokoke bayaranna mah da nuntutan ieu. Sing kurang dijampean gurunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada disebut orang. Musyawarah keluarga, wayahna ulah jadi RT, ulah jadi hansip, sawab kenang-kenangan yang sangat tidak terindah bagi keluarga. Ya, oh itu Cecep Chandra Bayu, la ilaha illallah, menikah menikah tapi kehelaknya itu teh bapak Elon. Itu bapak besarnya Allah ilaha illallah Pak Elon samarantosna didang dosan disidik-sidik masih gak Mansur S. Eta teh ibu besan, ibu Wiwi, disidik-sidik masih gaul mi LP Sukaya sidang. Lu uang mah bade kaul, satepak dua tepak mah etan-etan nanda kumaha wa? Ini katakan nyeri. Tapi setelah kapan? Katakan ibu hajat. Alhamdulillah illallah. Ibu hajat la ilaha illallah. Wah, ada tenta sosorangan kan? Ibu, kenapa itu kodok-kodok atuh? Ayeuna wae. Selalu
pun bodoh itu Bu. Bodoh. Hah? Apa? Nyama aya gambar ada ku sia kawehanap. Kawin kudu korek itu gatun. Pemajikan doakan ibu mudah-mudahan poe minggu teh bade kahasan sadikit. Anu kencana 40, anu katurun 42. Oh iya, ibu Hajar, ya almasuk dipasihkan kapun. Oh, tos teh, Ridho kan asa-asanya cilik mah ya. Ridho, tah, Ridho mah tambahan euy gitu aya. Yo, dengekeun aku. Cok ibu besan yang bapak besan. Wong ibu Hajar teh sunabong kener mere disebutan wae. Ibu besan sama bapak besan atau disebutannya data merek. Sirikeun. Ayo we. Tuh, ada. Sambut. Bapak besan? Jangan lebih bukan yang ibu atas masihat, bapak atas masihat. Iya, kumaha ya urusan. Iya, cara ngantongan itu sampai kakek lomba. Nah, terus saya bu, orang itu sama ketika warna tahu aja. Ya, sama-sama buat apa?
itu teu aya nu geulis teu aya busnet nu kayak ngajejer teu teu geulis ibu wayahna tong amplop teu disebut geulis ibu Adi magen. Inilah asli warga Compreng, Bu. Benten kecamatan Tapisa Kabupaten. Bapak adi bageun Adi. anu di pangkarna tos aya nu gaduh Bu. Nah, cicing heula teh ka dieu sok pantosan. Papayeun-payeun cuk. Chandra boleh dia. Naik di dieu. Chandra cicing 2C. Nah, gitu. Neng. Oh iya Chandra. Kaset itu. Kiraku goreng matu bapak. Bogoh. Bener. Moal salingkuh moal. Awas, janji tamu. Bogoh. Moal salingkuh. Bener. Saksina ka orang orang dinten winong sareng lamun satu saat salingkuh nggak bohong. Bapak bade nat dam mik nadam. Si ate nyenak 3 barang, hiji barang paeh, 2 barang hirup, 3 barang nu kadang paeh kadang hirup. Urang hiji lah barang anu hirup. Tanya nu disebut hirup. Kagungan Allah. Kintenah bade di atanapi moal. Ditampi. Alhamdulillah salama. Tenang. Cicing teh dicocok, Nyonya nu kitu wae ge dicocok tenang. Nu kadua barang pae tadi disanggakeun ditanggeui mah ujug-ujug datang ka dieu lamun teh ditanggeui ku ibu-ibu nya. Nah itu teh disebut barang pae nih mek. Mudah-mudahan sing berkah sing seueur rezekina amin. Kinten-kinten bade ditampi atanapi moal. Ditampi. Alhamdulillah jeung urang lebetkeun ka kamar ngan wadahna mah da meunang nyewa wayahna canak deui enjing pageto. Terakhir nih nu katilu barang nu kadang hirup kadang pae nya naon Bapak mendi nama subuh ngadak-ngadak hirup we eta mah atanapi barang kacacandak ka WC kacandak ka tengah kacandak ka kamar kacandak ka motor dicacandak ngagawi khusus jerneng teu kesasaha kinten-kinten ieu mah ya Bapak bade naros bade ditampi atanapi moal kadang teh Bu cing tarik nih